itu yuk cina. Jadi itu teh susukan jeung itu teh lapang paranti barudak main bola si genahnya. Heeh. Yuk ha, yuk. Keluar kau yang nangkat lah. Agung. Iraha hidup teh berubah. Kieu jeung kieu we. Ya. Priuk meureun aing lah carape lelompangan sepuh. Oh ya. Ya nongkrong di dieu sigana genah angin. Sepoi-sepoi. Sugan bidadari liwat. Nih. Genah ya. Mesti pasiana bidadari nu geulis. Us. Ya dol teh. Nu diharepkeun ku aing bidadari torojo si geprek. Prek. Geprek. Dieu we ya. Kenapa bing mana dia? Kieu we aing ngaprek luntang lantung sateh. Eta genah tetangkalan di dieu. Sugan mah beda dari liwat sateh. Oh, nongkrong jeung aing keneh di dieu. Sugan. Goblok. Kakak lagi aing ngabangus. Deuleu ku sia cungur. Anjing, heeh. Goblok geulis bahenol teu. Maino atuh. Oh nya. Mana nu bahenol lah beulis. Geulis kituna. Benar we cek aing. Karena ke ngabangus euy. Nu hiji bahenol, nu hiji bodas. Sia beuling nu mana cungur? Nu mana we nya? Kira nongkrong jeung aing di dieu bener teu? Iya bener. Oi. Urang ngumpul teh lain amarek wah. Ayo. Ayo. Di dieu. Nam. Buru. Enak tuh Imas. Bener bikin betah we di kampung ieu. Angin spesial membaliknya. Cigana mau bukan. Sana tuh kayak. Yuk, ayo. Oh. Rek. Jelamalin itu Rek. Jelamalin apa kita mah? Bos gelis-gelis teuing deh kawe. Deuleu sukuna ngayangkang teu. Deuleu ku sia. Deuleu sukuna. Deuleu. Iya di kampung ieu bikin betah we da Imas mah. Asa mun baliknya. Sagala aya soalna tuh kalapa, tangkal jamu, tangkal nangka. Ih,
naon pengajian ge aya di dieu mah. Pengajiannya itu teh. Eta si euis menita apa kitu-kitu aja. Ai kamari euis kunaon pas disamperkeun ku Kang Sansan lumpat. Oh, kamari. Biasa we euis teh ketemu. Da geuning ai ketemu mah. Imas ge boa ku euis disogot keh. Eta euis emangna Imas teh ranginang. Tapi da manusiawi ketang. Imas ge kapung mamun ketemu teh. Naon we? Di baledogan. Isi Imas. Tapi bener sih, ning ngabaledogannya nyai ketemu rame juga. Rame, komomun ngabaledog jelema nu siga modelan ieu. Binaon geuning kamari teh nu disaung geuning. Heueuh, netiluan etanya. Hayang kumaha mah jararulit. Mending ayeuna mah urang serius. Tok atuh Ayeuna mah urang gawe di sakola, urang ngalamar. 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 Emang di sekolah aya bujang nu kasep gitu. Da biasa lagi geuningan aya teh. Bapak-bapak duda nu anakan, nu kutu ini nu karar itu. Eta si euis pikiranna teh ngacapruk ka mana karep. Urang jadi guru atuh, naon ngalamar duda nu karar itu. Panya euis tarik kalamar bujang anu kasep keur euis. Eta kana bujang. Taluk, Imas mah taluk ka euis teh. Meskipun orang teh urang lemur, pan urang ge berpendidikan, urang teh boga ijazah, urang tamat sekolah. Yeuh ayeuna mah urang ngalamar jadi guru di SD, pan loba sakola teh. Pokona mah suka ka ide Imas teh da. Tapi benernya Imas, ini urang gawe nya. Boga penghasilan. Yeuh ayeuna mah urang gawe di sakola, urang ngahonor pokona nama jadi guru. Ameh boga penghasilan. Bener Imas. Tah geus katarima mah genah kayak urang neangan kuliah online. Sugan we atuh urang teh jadi gubernur NTT atau NTB. Ai si Imas jauh-jauh teuing ka NTT geus we di dieu. Sukabumi. Eta mah penek teuing atuh euis pemikiranna. Pan cina geuning aya pepatah mengatakan naon teh geuning? Teuing teu nyaho geus mah. Ye, cita-cita teh kudu setinggi langit ai si euis. Enggak usah jadi gubernur lah. Kelak. Kan urang teh jadi gurunya ieu teh. Kurang jadi kana gubernur. Arek PNS atuh meureun Imas. Eta. Ya Allah, sugan teh nya boga ide teh. Tuh geuning di ditu ge bulela. Anu jadi guru SD geus jadi PNS mah genah teh Imas. Nanti bisa tercukupi geuning sahatena. Heeh, nanti mena teh bisa dibagi kesalahan kitu sugan we atuh urang ge. Sugan atuh urang ge. Wis ayeuna mending urang ganti topik pembicaraan yuk. Nah, sok atuh. Kamari teh nya Imas teh papanggih jeung Kang Sansan geus kadua kalian. Tah manehna teh nyata aneh pokona nama. Aneh kunaon? Eta ulang-ulang kayak manehna teh sok nyebut ngaran Teh Nai cenah. Aku cinta padamu Teh Nai Abisono cenah. Bener eta teh. Heueuh secara nu diguna-guna kitu ning. Ih, asal nama geuleuheun geuning ka Teh Nai teh nya. Eta teh kitu. Heueuh, apal tuh Teh Nai teh? Teh Nai Nu disaung geuning nu keur disungrukeun ku Kang Sansan. Oh, eta. Nu sakitu Sakitu geuleuheun di ditu mah disaung mah. Ayeuna mah kuat ih cintaku, sayangku pokona Eta teh nya. Tapi mun geus 3 menit teh sok sadar deui eta teh. Cenah kamari ge, cenah kunaon cenah urang jadi inget ka Teh Nai. Ih, aneh tuh. Aneh euis mah ai kitu mah. Kunaon bisa kitu nya? Teuing eta teh. Ih, euis mah curiga. Sarem tapi di kampung kita nya geunah ge. Tapi serem. Tapi raku asan-san nepi ka kitu Imas. Ih, mana teu percayaan. Kewe urang buktikeun mun papanya jeung Kang Sansan. Astagfirullahaladzim. Jodoh dan jodoh dan jodoh. Jodoh prek, iya prek.
jodoh orang rek. Geus neng, rek lo pakai tuh kan dia aya nama. Geus ge. Seukeut ieu bedog teh. Maaf rek. Jadi sikat. Nah, bedog teh seukeut. Cek aing ge kurang kumaha prek. Jodoheun. Bener. Pilih aya 2 ieu, aya 2. Ek nu mana neng pilih salah sahiji. Dua nana ge. Ngalawan. Kumahakeun? Sik. Bedog. Hah? Duh, Neng, hamburanya sanes awon petang. Akang bang itu bahagia kan, Neng. Ayo masuk cari, kurang lawan. Terus saya. Yuk siapa? Kurang ngawangkong nama. Empok bidadari turun dari kahyangan. Akang teh bener tegalak. Aduh, akang ngomong galak. Janjinya ulah ngaku kumaha urang. Wah, ya pada bedog oke. Mintul lamun teh dianggung mah. Mangga disangak. Atuh da nya mun teh dianggo mah mintul. Harus atuh akang mah tara ngabohong. Terus tadi non atuh ngakitukeun sagala. Teuing mun siga sujagoan. Teuing. Pan akang mah lalaki. Lalaki mah sok nunjukkeun ka wani. Da sebenarnya nama ieu bedog akang macam pernah mencintai aku. Tuan. Terus atuh tadi naonan ki kituan. Loh, lalaki masuk hayang ngeting jantan hareupeun bidadari mah kitu. Tapi mencintaian teh bisa. Sieun getih. Lalaki naon atuh kitu. Atuh da lalaki mah rupa-rupa meureun. Nu penting mah bener-bener lalaki bener teu prek. Prek. Hayu atuh ngomong bantuan aing teh. Aduh. Aya bidadari saya tadi hayang ayeuna sia mah kawani. Heran deh. Jadong. Neng, hei. Astaga ketinggalan sia, buru beri. Geus berat mah. Ka mana neng akang teh ngobrol sakedap. Ih, kapisan teuing da akang mah teu galak. Sok atuh sok samenit. Yeuh, bilih percati tadi. Sok cepeng ya bedog akang kuring. Neng, sebenarnya mah aya 2 pertanyaan akang teh kan Neng. Nu kahiji, teh karek ningali Neng di dieu. Sebenarnya Neng teh orang dieu sanes. Sanes orang dieu di dieu menuju di dulur. Anu kaduana nama. Kumanya ngomong naprek deh. Akang teh sok ditolak wae ku awewe. Kumanya sangkan awewe resepeun kitu ka akang. Bener teh prek? Bener. Pantes we da akang tapi kasieun awewe. Rek ngaca akang negara. Ngaca. Dan ngaca mah ganteng akang teh. Lamun ngaca nyalira mah. Matakan ulah kasar ka awewe teh jadi sieun heuh tuh. Jadi tong kasar. Ngaku eus di bejaannya akang. Ai akang cara tadi mah ka urang da pasti atuh awewe ge sing kalabur. Ini siga pembunuhnya. Jadi Lemah awewe mah bedog. butuhna teh lemah lembut akang. Tah kitu akang. Awewe mah kudu teh dilemah lembutan, diperhatikeun jeung deui awewe mah sensitif hatena teh. Akang suara nyentak saeutik ge awewe mah pasti tersentuh gitu. Tah bener gitu. Ka awewe mah ulah kasar. Ai siga bieu mah tuh awewe ge nyaring ka sararieuneun. Bari mamawa bedog sagala. Tah kitu. Wah kitu deh gaprek kelakuan dewek heueuh nya. Bener ya. Geus kol, dewek can boga keneh jodoh. Mulai nu daekeun. Sabar we sabar. Ubah diriaan. Tapi eta unggul kuncina nih. Heeh, kitu neng eta kuncian ka awewe teh. Eta unggul. Duh, prek. Kudu bager dewek prek ya. Aduh, nuhun ya neng. Iya atuh bedogna. Oh, bedog dewek ya we. Nuhun ya, terima kasih, thank you. Ti payun atunya. Nuhun, mangga. Deh, kedap neng, kedap. Bilih di lemur ieu ayana naon. Ya, di lemur ieu
saanterona tenang sebatkeun nama abi Awing. Awing. Nah, si bedog kopak bedakeun Awing bedog kopak tenang Ya. Supaya mangga atur nuhun nih benar ya kata-kata we deh kasar teh cegeranya kawanya Masa? benar kudu berubah ieu mah prek nah gara-gara si kopak ya mantap lah bener. Anjir. Aing teh lelaki. Piraku ieu teh makin kieu. Bener ieu masih madukun teh. Tapi belah lembut ieu mah beda jeung aing aya katara mania. Tapi dahlah aing makin kieu ge tibatan aing dikerep aning kieu bebas. Tapi ieu aing kudu bener-bener ieu kudu kapake masih madukun terus-terusan make aing. Tapi aing ayeuna naon heulanya ieu? Jigana si Eus teh asal teh bogeun babaturan. Aing mah ke babaturanna heula kasih Imas. Karasa saminggu we di dia teh. Ih, kegara si Uis da ieu teh. Tapi aya untungna oge ketang. Jadi aya batur keur ngehonor jadi guru. Soalna Imas oge geus lila sih hayang jadi guru. Sugan we atuh jadi guru teh. Loba duit jadi PNS. Jadi jelema beunghar hirupna tong kieu wae. Si Uis ka mananya? Asa tara katempo ayeuna mah. Ih kudu ka si Uis ieu kudu mastikeun. Jadi moalnya ngahonor jadi guru teh. Duh. Tapi asa warga kieu hoream. Ya Allah. Kunaon jadi ngahulang kieu nya? Si Uis ka mana? Biasana sok nyamperkeun Imas da. Ih di teh ka si Uis apa entongnya? Deh, kumaha atuh ieu teh? Da kudu puguh meureunnan ngahonor teh. Si Uis. Kahayang masih Uis we atuh nu ka dieu teh. Puguh dia meureun ieu teh. Da ieu teh burang keneh nungguan si Uis datang we meureun. Allahu Akbar. Uis aya mana irah ka dieu? Uis. Di mana atuh Uis? Ih, syukur we atuh. Kak kitu. Imas teh nya ngadedaguan Uis di dieu teh. Cuk Imas teh bieu teh ngahulang teh. Sugan we atuh si Uis teh ka dieu nyamperkeun. Ih, teh aya bener ieu mah nya. Saha teh? Kumaha tuh? Urang ngahonor teh. Ih, kumaha atuh ngahonor
teh. Ih Imas mau bunga, hayang gerak. Ih sumpah dah. Soalnya Imas teh geusnya bayang-bayang jadi guru mah menang duit, jadi PNS, kita jadi jelema bunga teh. Ih teu sabar kita papih jeung budak leutik, urang teh ngabagi ilmu, urang teh pan meureun geus lillah teh belajarnya. Jadi ilmu urang teh terpendam gitu, engke maka ungkapkeun. Ih bener teh. Syukur nae maneh ka dieu. Imas mah meni bunga. Mau Ais mah jadi guru. Kunaonnya? Ai kamari semangat geuning jeung Imas. Kan mari mah ayeuna mah mau Ais mah jadi guru. Kunaon Ais jadi gitu? Terus kumaha atuh isukan? Balik mah jadi. Tapi jadi guru mah halus Imas we sorangan. Ye, ai Ais. Kan urang teh geus sieun kesepakatan, urang teh bakal jadi PNS bareng-bareng, bakal sukses bareng-bareng. Kunaon Ais teh jadi gitu? Semangat atuh Ais. Iya, Ais mah yang lagi molor. Nah, kudu kayak gituan. Har ai Ais. Kan urang teh geus nyieun kesepakatan Ais di awal teh. Mau Ais mah jadi guru Si Uis kunaonnya teu biasana da eta budak kieu, biasana ceria somea, kunaon jadi asa judes kieu. Sanajan ngomong laun ge ku aing mah kadenge. Ai Uis teh kunaon keur loba ka pusing. Da urang teh meureun teh geus lila Uis, sok carita ka Imas. Urang Sok tau. jadi bingung atuh ka Imas nage ai Uis kieu mah kudu semangat pokona nampan urang karek jadi PNS. Heuh teu. So asik. Astagfirullahaladzim. Iya, ku Ais dibere gitu. Mending ayeuna mah hirup teh molor, daang, ulin. Kenaon kudu jadi guguruan gitu. Kayak gitu. Dari lain prinsip Uis mah biasana ge ceria, lain judes kieu. Jeung dinya, ayeuna mah rek neangan lalaki, geus we neangan loba duit. Si Uis kunaonnya? Pan urang teh geus boga prinsip, urang teh bakal boga salaki KPNS menjadi guru mah. Kudu semangat atuh. Jadi bingung. Ya, naon maneh ngajarkeun aing prinsip gitu. Prinsip tadi nu bener mah molor daang. Hayang lalaki, neangan amang-amang nu beunghar, podaran, meunang duitna loba. Astagfirullah Uis. Kunaon ai Uis jadi gitu? Ih, Imas mah heran. Kudu diberi saran ya si Uis teh. Ya Uis. Imas, Nah, ya si Uis deui. Hah, eta budak. Eta di kamana atuh? Imas. Imas kangen Uis teh. Selila urang teh teu panggihnya. Cing deui nya Imas. Uis mah teh tadi teh neangan wae Imas. Pek teh Imas teh aya di dieu. Imas Uis mah teu sabar da meureun nya isukan teh meureun ka ditu ka SD ngalamar. Uis mah teh meureun panggih jeung budak-budak leutik. Pokona mah Uis mah nya ati sapeuting teu bisa sare mikiran eta. Teu kabayang isukan kumaha nya. Terus Uis teh kudu ngomong naon pimit asup teh. Terus nya teh meureun ngajar. Kudu ngomong naon nya Imas. Pokona mah Uis mah teu kuat hayang buburu isukan tapi da isukan ge sieun Uis make teh Uis teh gemper ti dieu teh. Eta bisa ngomong Imas. Pokona mah Imasnya enjing teh bantuan Uis. Pokona mah kata lamun Uis kitu pokona mah bantuan Uis ngomong. Pokona mah isukan teh bantuan Uis nya. Uis teh lamun ngomong hese teh bantuan ku Imas. Teh Imas mah geuning sok rada wanian ai ngomong teh nya. Pokona mah bantuan Uis.
Imas kunaon asana teh tadi teh geus we nu ngomong teh bawel. Imas kunaon repeh. Bener ya teh euis. Ih, ais Imas, sok mimitian gelo geura Imas mah. Atuh tingali ya, tingali muka Eis. Emang muka Eis aya dua, emang di dunia Eis aya dua. Ainu tadi saha atuh? Ih, ai Imas, pan Eis ge geuning tadi tuh karek datang tadi tuh karek datang dia. Ih, ai Imas kunaon? Ieu, boa-boa Imas mah. Jadi bingung Gusti Imas mah. Bener Eis? Ih, ai Imas, Eis teh kudu barakali ngajelaskeun ka Imas ieu teh Eis tingali ku Imas. Dari sudut manapun ieu teh Eis, tuh kan. Tidak heueuhnya jelema nu kieu masih euis unggul. Ih, Imas mah jadi lieur Eis karek datang pugu Imas ieu teh Imas lieur. Eis mah jadi lieur. Ieu mah atuh Imas. Kan Imas tadi di dieu meureun. Geus atulah geus tong dipikiran mending urang ngabahas ieu Imas. Isukan teh kumaha balik jam baraha? Ayo. Sok kumaha? Isukan teh urang balik jam 8. Nah, mun kaburu mah sapoe urang nyiapkeun persuratan nu kararituna pokona nama. Persaratanna. Nah, jadi pas ka isukana deui teh urang ngelamar ka sakola eta. Ih, oke, berarti isukan teh jam 8 teh tidak urang siap-siap. Terus ih, Eis mah teu Awas nya tong lelet. Wis masuk kaburangan wae. Aku mau jadi guru mah kudu semangat ngadidik anak meureunnya. Kan urang teh boga harapan boga salaki PNS. Bener Imas kata orang teh jadi istri PNS. Eis mah teu sabar dah yang geura ka sakola. Kayak tadi teh mulin. Naon Imas? Panti ka mereka geus sayang Eis mah jeung Imas geuning. Semangat, bener semangat. Ih, nya atuh Eis mah tinggal ikat semangat kieu nanti kami ada semangat. Semangat, semangat pisan euis mah da. Ih, nya atuh Eis mah teu sabar. Hayang geura sakola. Rame pastinya ka budak-budak teh. Pokona nama. Tapi benernya semangat. Nya atuh Eis mah semangat. Imas, Eis marek uih geus sore, tapi isukan benernya jam 8. Pokoknya mah jam 8 geus pas urang langsung weh pulang. Urang pulang ka rumah. Jadi urang bubur jadi guru. Eis mah sabar kayaknya Imas. Dadah. Heran weda ka budak eta. Keur mimiti cenah kieu, kadua kieu. Pasti da eta budak teh keur boga masalah. Gusti. Si Amin teh kemana euy? Hayang teh ngopi yang wudhu. Gan we aya we liwat euy. Astagfirullah. Sepuluh paginya di lapang. Enggak isnya. Aduh, iya, hari bahagia ya. Astagfirullah, kamu jangan mati aja.